Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Taya kecap nu pantes ku urang ucapkeun iwal dimanjatkan puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Puji anu ngajantenkeun panghias ati ti mimiti urang ngaji. Mangga urang sanggakeun ka Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan ka urang sadaya mangpirang-pirang kanikmatan, lamun cenah lautan dijadikeun tinta, tatangkalan dijadikeun penana, pasti kanikmatan ti Allah moal rengse diucapkeun, moal beres dituliskeun. Oge teu hilap sholawat sinareng salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana, pamimpin ti zaman jahiliyah nuju ka zaman Islamiyah, nyaeta Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Ibu sareng Bapak guru anu dipika hormat, rerencangan anu dipika cinta, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajagi kasehatan sareng kabersihan kanggo hirup urang sadaya. Hirup sehat teh penting. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jag guaringkas, urang kedah soson-soson marsihan diri urang sorangan tina sagala kokotor nu aya, bade kokotor jasmani atanapi rohani. Dina salah sahiji hadis diterangkeun anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tos ngartos maksod sareng tujuanna, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadayana iman ka Allah, berarti urang kudu bersih jeung suci tina sagala kokotor anu aya. Urang oge kudu mika cinta kabersihan eta sangkan hate urang oge milu bersih. Kabersihan teh aya loba macemna. Di antarana aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sarta bersih rohani. Tuluy kumaha lamun rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Kudu diinget, sehat lain ngan saukur bersih hungkul, tapi urang kudu ngagerakkeun jasmani urang oge, sapertos olahraga jeung sajabana. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana. Sakitu anu simkuring dipika hatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.